Sarwiti bobogohan jeung Cizaed ai sarwitina asli nama ieu adalah urang Jawa Timur ai asli nama ngaranna lain Sarwiti Suminem ngan barang datang ka Tangerang diganti nyana menyesuaikan diri jadi Sarwiti asal nama Sumiem. Nah langsung nyana ganti bobogohana jeung Cizaed lantaran geus pohara jasa bobogohanana Cizaed nikah hayang hendak nikah ka Sarwiti cak Sarwiti teh udah nggak usah ke Jawa Timur. Emang kenapa? Di sini ada ini walinya siapa kakak? Oh emang ada kakak? Ada sekian teh. Bapak udah nggak ada sekian ada kakak. Padahal bapak hayang ini ku hayang-hayang nikah segera. Atuh kakak, tanya, emang ini kakaknya? Iya, kakak apa? Kakak kandung. Oh, saya walinya. Ditikakeun lah di dieu. Beku kakak. Nah, hamil. Barang geus nikah teh 3 bulan. Barang 3 bulan hamil. Ngobrolnya lah jeung tatanggana. Lu emang udah kawin sama Sarwiti? Iya, udah. Udah berapa? Udah hamil 3 bulan. Gimana kawinnya? Di Cikupa. Yang nikahin siapa? Yang walinya. Kakaknya kan dia kawan. Kan masih ada bapaknya. Bener lu. Ada bapaknya masih. Pak kata dia udah meninggal. Masih ada. Saya kan tetangganya. Berderet rumahnya. Berderet rumahnya sama tetangganya di sana. Bener. Selidik kan itu. Tanya ke bener ayah bapak nanti nikahna pasti lantaran ayah bapak nak ditikakeun di walian ku kakana. Salah. Kos kitu teh nah ieu pasti ngaranna nikahna kudu tajdidun nikah deui. Perbaharui deui nikahna tah eta hamil eta teh teu wajib napakah Cizaed ka Sarwiti lantaran nikahna nikah fasid teh. Da salah udah dibubar lamun neuk diteruskeun kudu nikah deui tajdidun nikah ngaranna. Tajdidun nikah teh kos kitu tah. Ari di urang mah tajdidun nikah teh lain kos kitu kumaha? Usaha mimiti dagang 5 ambruk. Usaha kedua deui dagang bonteng ambruk. Usaha nomor katilu deui milu jeung batur bisnis ambruk deui. Ya ai imbruk bae ambruk deui. Datanglah nyana ka Gunung Kencana. Datang ka ditu aya nu nyaritakeun ieu mah cenah kudu nikah deui tajdidun nikah. Jeung saha tajdidun nikah? Teh jeung pamajikan ngaran ganti, ngaran salaki ganti, ngaran pamajikan ganti, ajun nikah deui. Eta pas itu ooploan teman-teman. Ooploan ulah teman, ulah. Begitu dah tajdidun nikah dilaksanakeun ku nyana. Dia susah-susah keneh bae. Ulah tajdidun nikah mah di mana kesalahan wali, kesalahan saksi. Sarwiti kawin jeung Cizaed diwalian ku bapakna biasa holid. Ngan saksina harita waktu eta jam 5 ieu nikahkeunana. Ieu saksi cek naib ieu. Cek panghulu. Saksina neangan aya jelema lulumpatan mau priwit deuk main bola ka lapangan. Make calana pendek ka dieu lagi ayeuna. Mereka mana main bola. Nih ieu saksiana lah nikah, saksiana lah nikah. Nak saksian nikah make calana pendek pasek ditikah nikahna disaksian ku jelema pasek nu tilok salat rajin main bola nonton TV teu eureun-eureun ieu tah mun aya awewe dibonceng bae punyana tah nah eta ngaranna pasek teu tah nikahna kos kitu maka sing hade ge nikah teh sing hade walina sing hade saksina kudu ahli salat bae saksina sing hade Mentak kayak khawatir jasa di zaman ayeuna lantaran jadi saksi teh asal tokoh bae. Diantarkan mana saksi dari wanita, mana saksi dari laki-laki. Ya, ini siapa saksinya dari laki-laki mah ini tokoh siapa ini lurah. Lurah mana lah? Lurah anu sok mabok bae cenah ieu mah. Jadi saksi nikah. Nya namanya saksian ya hadir bae teu meunang jadi saksi formal pertikahan nu jadi saksi mah kudu ahli Allah Subhanahu Padahal hartina ahli Allah teh nu tukang ibadah ulah sambarangan dijadikeun teh teu sah lain naon teu sah. Masya Allah. Geus bangsa nu karitu mah ulah jadi saksi bangsa lurah, ulah sok bae jadi saksi nikah ulah baca ulah lah teu beres lah pokona mah.
sama ulah bangsa nu karitu mah ulah tah. Bangsa tukang main bola ulah, tukang beca ge ulah. Make celana pendek beban tukang beca mah. Cilok make celana panjang heran, aja boga duit pake main gaple tolol ke tukang beca. Eta tukang beca di Lampung eta. Beli dia balik parah boa. Eta ulah tah. Itulah jadi kuduna ieu kana ye. Nah, ieu jadi saksi mah ye nu sukang di masjid bae. Tukang di masjid bae. Kalau ditanya tuh orang lain sholat. Iyalah ya kudu sing karat taliti namun nikahkeun sing hade daripada acak-acakan ka ditu turunanana ulah asal keren bae mentak dina pertikahan teh kudu dinyanyakeun hiji wali na sing hade nomor kedua saksina mantap nu kudu nama 3 bulan memeh nikah bapana geges kudu istighfar bae lain harita istighfar lain sabenerna kuduna di masjid be bapak nu nikahkeun teh salat berjamaah salat getol tanya dia getol amat 3 bulan nikahkeun anak mesti salah astagfirullahaladzim astagfirullah lain mana balina ye istighfar istighfar tong astagfirullahaladzim entar ke salat astagfirullah beres nikahkeun make celana pendek teh sah nikah mah teh sah ieu lain lalagaan ditikahkeun ku nu pasek teh sah masyaallah walina saksina sing hade biasa ieu lainna naon ieu mah pandek nyeun turunan pandek jadi berarti sarwiti kabeneran nikahna jeung Ki Zaid teh pasid lantaran salah wali maka atuh teu sah pertikahanna pasid karana cek ahli usul fikih mah ayeuna kayan hamil saeta teh la tajibu li hamilin an nikahin pasid wajib nafkah ka sarwiti nu hamil dina nikah anu pasid. Kultu yusab kaula wala nafaqat wajib napa kalimat tadati wafatin ka awewe nu diidahan idah wafat wa in kana hamilan sarwiti boga salaki Ki Zaid wari Ki Zaid namaot berarti sarwiti teh ieu mutadah wafat idah ngan idahna idah wafat taetanya sarwiti kaidahan ku salakina idah wafat lantaran salakina maot teh wajib nafkah sanu nafkah deuna ge atuh disalakina ge paeh dikubur lain kana tamilan sanajan hamil teh wajib nafkah geus eta mah berdikari sorangan nu wajib nafkahan ka sarwiti nu sarwitina ditinggalkeun maot ku salakina maot sanajan hamil usaha nu ngalapakahan itu aja paeh salakina dikubur. Sabaraha dengan apakah eta teh di masa-masa idah. Wa nafaqatul idati muqaddaratun ka zamanin nikah bae apakah idah teh dipasikeun ka zaman nikah bae. Jae pepegatan jeung sarwiti palaki di rojiyah berarti ijro masa idah kudu dinapakahan napakahna teh ka zaman nikah qasir nikah bae lamun nyisarwiti teh salakina ieu adalah sugih berarti 2 liter lamun sedengan 1,5 liter sapoena lamun miskin 1 liter sarua jeung kamari bae dan lain-lain sebagaimana laulaku bahak kabecina sarwiti urang mana ieu teh kabecina naon eta teh sanajan idah na ieu sarwiti mah resepna pecel lele nah kudu dibelikeun pecel lele atawa nyeunam uleg bere sakumaha keur nikah bae itu keneh sarwiti teh ieu adalah talak 3 boga salaki Ki Zaid kemudian kuali tolak 3 berarti paingan kebenaran hamil tetap wajib nafkah sabaraha nafkahna nafkahna ieu adalah kos zaman nikah bae wa qila sakalimat tajibul kifayah wajib cukup bae teu kudu akur jeung masa pertikahan cak sakal mah
asal cukup dahar bae lain sakumaha keur di zaman nikah. Di zaman nikah mah lalega laluasa ieu mah asal cukup jang tanaga dirina bae cek sakaol mah kitu. Tetap kami mutabanna nafaqatul idah muqaddaratun ka zaman nikah bae. Wala yajibu dafuha qabla zuhuri hamlin tu wajib mikeun apakah meme jelas hamilanana cek faiza zuhara wajaba di mana geus jelas hamilna karak wajib mikeun apakah na yauman bi yaumin tiap hari sehari atau deuk disakaliguskeun bae illa hatta taboah sehingga datang ka ngalahir. Itulah carana dina nalika pepegatan teh. Di urang mah pepegatan teh asal jeung pepegatan geus. Padahal mun aya anak mah dijerobeuteun ka anak. Atau tolak roja'i mah ta eta salila nyana ngalaksanakeun idah tetep bae wajib diropek ku salakina masih aya dina kakawasaan salakina. Wala tasqutu bil zaman al-mazhab ulogor tegugur ieu napakah kuliwatna zaman ku berjalanna zaman netepan kana mazhab. Karwiti ditolak ku kizayat tolak roja'i berarti 3 kali sucian wajib diberi napakah salila idah. Kulantaran ke hidayat salila idah tetemeren apakah kanya sarwiti datang ka lepas idah datang ka satahun ka eta satahun henteu didele-dele di sarwitina tetep bae sanajan geus satahun eta utang dida idah eta ditah utang nyana apakah tetep bae henteu ku sadung geus kaliwat satahun kemudian segera dibayar wajib bae dibayar. Gaji baca dibayar. Mantap sing ade nunggu sepegatan. Sing ade kasalaki nunggu sepegatan baheula, wari inget ye teu mere napakah masa idah harita. Sedangkeun 5 bulan nu hamil, misalnya nu hamil 5 bulan atawa aya nama kitu anu talak roja'i 3 kali sucian, normal lah sabaraha 3 bulan misalnya. Teu mere napakah wari bae datang ka pepotongan. Waalaikumsalam. Izaya. Sok aja teh inget bah. Sadar, baheula nu sok citra teh. Enaon lain-lain deui. Atuh lain-lain deui, jauh di jaga sinjuan di dia sinjuan. Beus indek deui jadi ge wari keur kosong. Sakumaha beca kosong. Lain dia baheula keur ditolak teh. Jadi kula ninggalkeun kakak teh eta penting apakah 3 bulan. Ieu mah kula melen apakah hendeuk ngodoan apakah baheula teh beusi di akhirat di itu ditagih. Sapoena eta sabaraha duitnya eta apakah. Oh, sapoena eta 1 juta jeung. Mana aya apakah 1 juta. Geus eta sapoena dihitung bae geus lah pokona mah 20.000 sedengkeun di dinya aya 3 bulan. 3 bulan teh berarti 3 kali 3 bulan teh 3 kali sabulan teh 30 poe. 3 bulan 3 kali 3 berarti 90 poe. Kita tara 100 poe lah. 100 poe kali 20.000. Berapa? Hah? 2 juta. 2 juta atau 20 juta? 2 juta. Nah, bener sih ngitung. 2 juta. Ya, boleh 2 jutanya. Geus bebasnya. Itu tangan bebas. Lamun urang teu dibayar di akhirat nunggu rugi amat. Ya Allah, sing ada. Teu gugur ku sebab geus liwat zaman, tetep utang sama lantaran tanggung jawab urang nu teu dilaksanakeun ku urang. Masyaallah. Asana isuk air datang ka nini ya. Aya kajen kumaha gitu. Mayar hutang. Aja ulah kapanyawan kuno kolot bae kuno di imah. Jadi pajar bobogoan deui ge. Ya, wala tasqutu bi zaman alal mazhab faslun wallahu a'lam. Ngarusa aya anu mungkin ngarupsa kota ulah.
Wakilkan itu sah kene bae. Galar bertobat. Ulah jadi pakai. Takwil macet Imam Ghazali mah lantaran hararese kabeh ge atuh geus diperbaiki bae di mana dek nikah mah nya ka para wali-wali nu dek nikahkeun anakna. Wayahna memperbaiki diri rasa bisa-bisa kadanan ku 3 bulan mah saminggu helanan nikah teh ieu rada deuresan Imam Ghazali mah ye supaya rapi deuk ngawakilkeun supaya jadi wawakil